Gang ke memeh balik ke kormalanya. Tong mau akan barang-barang dia di korma. Mak itu mau pepes. Soalnya mun kurang bae bisi pepes. Hari 2 motor mah aiku sorangan mah gitu mau pepes. Ira penting ke kami meh magrib kadinya. Balik nama atas maghrib bae kami juga kadinya heula mungkin asar teh geura siapkeun bae barangna ke dibawa. Si orang kebal bae bangun. Positif kita. Cukup wae 2 karung ge lah. Main hajatan iya. Ah mau iya, wae jukut ka imah 2 karung mah. Ini perjalanannya. Oh itu datang. Kadia. Oke. Gimana sih ke bawah ya? Rek datang pura cagar. Bisa saja. Nunggu nat 10 jam amar. Mana anu genan? Iya tadi teh kering mesen WA teh ya. Cat. WA na ieu mah. Gue mana nih ya? Yo, juput. Astagfirullahaladzim. Naon? Yang mah aing pan suka hajatan unu ngaritkeun. Ih, aing puloba ditipu deui lah. WA na bae sia main mah. Aing mah bose-bose ya, mah motor bising tak bawa barang-barang nang itu berharga gelas tanah tah majukut. Lah, WA na bae lan geus ieu teh. Geus asa-asa jeung aing. Geus aku yang tadi tipu mah meureun mal nyampe ka dieu. Ngan 2 karung ieu. Ngan itu gampura aing nya teu boga bensinan siapa lah. Baru nyampe ka aing nya. geus manita nya nipu, teu mere bensin deui. Pusing aing. Nah bahas yang kuang dipaksa. Kasih kuang diberi ajian iya. Ajian ke bawah hiji kata dipelintir-pelintir keluar. Oh, Bagong. Kumaha eta? nambah iya mah. Boleh. Aing. Tinggal lah. Asal teh oge. Ayo. Wah iya mah kaburunya. Astagfirullahaladzim. Nah ajian makin beres. Oh, Mas. Depan lah. Bidak orang eseng ke jalan deh. Yakin saya tahu kau yang mau ditipu mangus mual daki ya. Tunai kau ditipu BRL. Aduh, ceng.